Ibu aku bisa nulis di tangan ibu tahu. Hai teman-teman, UID karena kegiatan abdi sehari-hari. Saya coba tadi anu nyarios gitu ke abdi. Tonton terus videona sampai akhirnya. Seperti biasa, ya abdi nuju ngajar murang kali heula. Kirain teh moal bakal ngaraos teman-teman, soalnya da ieu teh hujan mending ngarincik, tapi na masya Allah pisan. Walaupun hujan bari ku hujan ngarincik oge masya Allah tetep we anu ngaos maseueuran teman-teman. Tah, ieu tadi anu nyarios nate lamun ngikuti abdi ti awal mah pasina oge tos terangnya ieu teh saha namina. Di dieu abdi nuju masihan tugas heula ka anjeunna teh, ari horeng mah ya Allah teu disangka-sangka 5 menit langsung rengse coba tugasna. Pasti aya wae gebrakanana ti Dede Zidan mah teman-teman, pastina oge atos apa. Tadi teh santos ngaos ikro teh kan langsung piwarang nugaskeun tina bukunya teman-teman. Tah pas nugaskeun tina buku teh anjeunna teh langsung nyandak pandangan abdi. Tah di dieu Zidan nyariosna, ibu-ibu aku bisa nulis di tangan ibu tahu, atos we diturutkeun nya. Ari horeng mah nulisna ieu teman-teman tuh tingali sok aya we pilucueunana teh. Pami anu lainna mah ngaosna ka teh ginanya tuh tingali kuat digulung kitu teh ginana ge. Lanjut di dia abdi nuju narima setoran wudu teman-teman. Tah ieu teh namina Hanum teman-teman, temenana Sya tuh anu pake kerudung merah. Pami telepat mah Hanum teh ngaosna nembe bade sabulan da eta oge pami telepatnya teman-teman. Teu aneh deui lamun Jidan mah kedah dikieukeun lamun ngaos teh, sebab lamun teu dikieukeun besingan kabur. Tah di dia ngaosna tos rengse nya teman-teman, pami ngaosna tos rengse mah langsung we salim sadayana. Janten videona sakieu heula nya, tong bosen-bosen. Dadah.